Aduh, yang kieu gawe teh mi capek kieu. Biasa tegar naon kieu hate teh. Ingatan ini Ija, grup penet teh nya ini Ija teh. Aduh, bagus. Ari si Asep teh gawe nanti di mana mah eta teh? Lamun telapat mah matenya teh ujang Asep teh nya. Damel teh di batu bara, cenah pabrik batu bara cenah. Jang, Mamang, gawe di dieu lin. nya Jeung saha gawe di dieu? direncangan. Apa tadi dia? Saha? Eureun heula gawe eureun heula. Apa di dieu saha? Bukan apa? Tepangkeun abdi teh putra daerah nu nyepeng kawasan dieu. Ya, Geuning bangun pengkol lompang. ieu mah teu dipuna. Lain lamun rek gawe di dieu, kudu aya pemasukan ka putra daerah. Lamun ujang hayang gawe di dieu, nya mung lupa masukan, kilu kawar Mas Amang ieu. Bayar teu. Teu gratis. Jadi ujang teh kayak bisa nguasai wilayah teu kudu gawe. Arek mah. Tuh, atuh hayu. Bener. Heuh, Yo, pake yeuna yo. Ajaran heula. digaji teu. Gaji lagi gede jang daripada gawe mah. Geus milu ka ormas ka dieu. Baraha gajina? Pokona mah tong bara-bara ieu nu nyepeng kawasan ieu putra daerah. Mahi, Mang. Wah, cocok gaya, Mang. Nah, ujang ke ngomong ka bos ujang, bade entos we damelna gitu. Tong bejakeun ke luka ormas. Heuh, Ari ieu capna mana? engke dibere pan kaya pelatihan heula. Oh, Ya, siap. wayana ingetkeun di dia putra daerah. Heeh, Ade bebeja kadunungannya. siap.